bararingu jeung teu boga duit. Can nyangu nungguan si Tarsi hararese. Biasana mah sok mes-mes jol si Tarsi teh. Diteang ka imahna besi eueuh. Tungguan wae kitu di dieu. Saya mah teh kunaon? Ieu asal lieur kieu. Tapi teh kunaon? Tapi dah henteu sep teh kunaon. Mun atuh mah itu kunaon mah. Nya sep nuhunnya tos nulungan emak. Keke ai Asep tos rapih kitu bade ka mana? Abi teh bade nyandak TKW. Hah? Bade nyanak TKW? TKW ka mana, Sep? TKW ka luar negeri, Mak. Hoyong atuh emak damel ka luar negeri. Emang mau minat? Aduh, Sep, emak teh minat pisan kareresan enak teh nuju teu aya damelan. Leres mah minat. Beli minat mah kalaresan abi butuh 2 deui. Kela Sep, kela. Sep, ayo. Ai mah lieur. Oh, geus neuteul Sep, ayo urang ka sahabat emak ayo. Si Emong, si Tarsi, si Temeh kamananya ongkok nyangan gawe. Dulu kayak masih Emong ah. Emong. Kemana ya Emong? Emong. Ada apa? Emong. Aduh, kunaon? Tuh, itu. Kunaon? Kerjaan tuh Emong. Diu ah. Kunaon? Itu kunaon? Di mana itu? Aing mah teu kasurupan ya, aing mah teu kasurupan. Kesurupan kunaon maneh? Atuh maneh janji ceurik wae nya urang teh sieun atuh soal kunaon maneh? Teu kasurupan aing mah aja film India. Ajab. Deul ku sia. Lieur ah. Lieur. Geus urang nyangan gawe we. Yuk. Gawe ka mana? Haji Enung. Heueuh nya udah kaji nung teh we. Heueuh atuh lah. Ayo. Heueuh atuh. Sekarang ka mana? Sudah aya heueuh. Ayo tuh ah. Boga duit aing mah lieur. Capek aing mah tadi kana. Pareman TV aku, pareman TV. Yuk. Sebuka. Ayo Sep, ayo Sep. Temeh, aya kabar gembira. Tarsi ai maneh ka mana wae di tangan teh meuni hese. Heueuh hampura tadi teh nyeuseul heula. Ari eta saha? Sok enak mah bari diukeula we di dieu. Sok Sep, mangga cari. Kade atuh ah. Enak mah loba jelema nu nyurigakeun. Naon, Temeh ieu mah penyalur TKW. Hah? Penyalur TKW? Heeh. Bisa nginjem atuh. Nginjem naon? Nginjem teh ieu mah penyalur anu jang ini ke luar negeri geuningan. Tarsi, ari maneh? Papanggih di mana jeung si Asep? Heueuh, Temeh tadi teh Tarsi teh keur moekeun. Apek ditulungan ku si Asep. Nyeta neangan ini jang ka luar negeri, neangan duaan deui. Muhun mah leres. Jadi ieu nu bade angkat teh. Nya leres Sep. Leres naon? Damel naon Tarsi? Heueuh, Temeh pan urang teh na teh keur butuh pagawean. Kabeneran si Asep ka dieu neangan yang ka luar negeri. Hayu atuh, tapi urang ajak si Emong jeung si Oneng. Oh, atuh mah teu tiasa ada butuhna duaan. Waduh,
punya urang-urang ini duaan kan bae si oneng jeung si emong mah tong dibawa ai butuhna urang duaan mah urang-urang we atuh ini ka dituna nya Leres mama teh bade ke luar negeri. reres Asep nya urang ini urang hayu we hayu Jadi tapi deal nya. jauh teh atuh dia Sep dia Kayak ku abi kabaran deui nya. nya Abina bade ngurusin anu nya lain. mangga diantos nya Asepnya Nya. tong lami teh Asep Ayo Bu. mangga pembantu diri rasana. Assalamualaikum. Ibu. Bu Haji. Assalamualaikum. Saya emang cok neng ke kamarana ya. Balik ke Bu Haji. Bu Haji. Wios, iya masuk. Mohon mangga. Aya naraon ieu sok di ditu dilobat atuh dilobat. Sok dilobat. Sok Di wae itu. bias ka bumi we ka bumi Oh, sok. dibunuh wae. Mohon ya. Jadi isi. Nih, Bu Haji pun terpisahnya. Satu kali kita nih. Wah, Maneh mah. Nih, kumanya? Heeh. Aya naon ieu teh aya naon atuh nya saraluas. Kieu, Bu. Abdi sareng soalin teh terus teu kaduda melat. mohon Bu, tegado acis bumi kitos aya. Nuhun atuh da kumaha ibu ge teh tiasa ngabantos, kadang ngabantos kumaha tuh ibu. Atuh Bu wios we damel naon wae. Di dieu wios damel naon we lah asal damel. Mohon Bu, wios jangan tukang bersih oge. Abdi mah nampi, yang penting mah abdi kaduda melan. Leres apa yang daramal teh? Mohon Bu mohon ih leres nih butuh pisan pada melan. Atuh kieu we ayeuna mah ku ibu dipasihan damel. Aduh, alhamdulillah, abdi geus oleh geus Ya pasihan Allah. damel naon tah Bu? Nya paling oge panginten beberes bumi nya bebersih masak sareng ngasih putra ibu mah saranggem. Oh enggak tuh Bu wios. Aduh, nuhun pisan ibu, abdi geus oleh geus pasihan damel. Nya panginten si enjing mah enjing ini kadarieu enjing mulai didamelnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi enjing. Tabu sabaraha meureun. Nya pagi-pagi we tabu genepan kadarieu tinggal to omatnya. Mohon Pangasukeun salah. putra ibu panginten pangmasakeun sareng bebersih sadaya. Oh, mohon atuhnya, itu abdi geus kan soalin tah ini kadedeuna. Kadenya ulah siang teuing. Mohon, Nah, putra mohon. ibu nu sakola sareng anu barudak anu diibakan ini. Oh nya mohon. Pan jam 2 subuh kadenya orangnya. Subuh teuing da cara masak can bobo. Pan ku subuh pisan di Paling jam dieu. genep setengah genepannya ibunya. Tamu genep ya kadari Oh, omatnya mohon. tong talatnya Mohon. soalnya ibu ieu. Aduh, Ayo di kantor Wadi, ibu ah adanya. ngapunten tos Iya, ngawagal. iya. Assalamualaikum. Salam kadenya enjing kene.